nerangkeun masalah fikih nyata anu ieu teh nyata pasal martelakeun haram pikeun ka jalma anu batal wudu atanapi anu teu boga wudu. Urang aos di kitabna. Tadi mah kitab kuning, kitab gunul, ini mah kitab jabri. Tapi tetap kudu diaji kitab jabri oge. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ditelakeun paslun ari ieu hiji pasal manin taqodo cenah. Saha jalma anu batal. Naonna cenah wudu na eta jalma urang nya haramun alaihi cenah. Maka haram atawa haram alaihi kaeta jalma naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Opat mualami opat ieu. Mana 10. Mana cenah hiji-hijina cenah. Hiji-hijina nyata as-sholatu. Anu kahiji nyata haram ngalaksanakeun salat. Naon sababna ketika urang batal wudu atau batal gaduhan wudu kok diharamkeun salat, sering dikemukakeun. Fikih mah kedah molotok. Sabab salat teh hiji perkara amal ibadah anu mahdoh gitu kan. Anu langsung ka Gusti Allah. Kieu we contohna mah. Urang rek kaundangan batik anu hade, celana anu nyelipit, terus sapatu oge nya tina kulit, duka kulit buaya, duka kulit naon teu apa. Kopiah ge anu mahal disemprot ku minyak. Gitu kan jeung sagala rupana mun hurik meureun kulit make hand body gitu kan mun hurik baheula mah ku jalantah tah rek sakola baheula bin surang teh herang teh kulan malagara geus ulin ti sawah hapruk-haprukan karanca angge ti lolop tah bawal teh nya baheula tah sok enam ulah tegang teuing enam da pikir jadi mah beda deui eta mah dir nya naon sababna anu tadi kaundangan mau urang rapi gitu kan nah rek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala manya urang misalnya si badan naon teh teu ngageduhan wudu atara manggeus wudu urang batal salat batal wudu terus ngalaksanakeun salat kan teu etis hiji teu sopan kadua memang kurang ajar gitu kan nyorek rek menghadap ke Allah abdi oge nih kulang bae kateun saliranya basa malam naon nganggo kopiah hade nganggo jas hade eta rek jelema eta manya aya ka Gusti Allah nya berarti ka Gusti Allah teh urang teh yakin kudu naon kudu suci sabab salat mah langsung ibadah mahdoh langsung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala maka mikalita wihadi kudu suci ulah batal wudu hiji nu kadua naon cenah wa tawafu jeung haram cenah ka eta jalma naon tawaf ke asa teu ngarti naon tawaf akan tawaf teh cenah ngurilingan Ka'bah da lain salat tawaf mah nah ngurilingan Ka'bah kok urang cenah lamun teu boga butuh haram atau misalnya batal wudu haram ke cimana riwayatna kitu meureun anu can kaakalan mah horeng si mana horeng ulah salat teh ku para alimul ulama disadarajatkeun sareng salat tawaf teh janten disadarajatkeun sareng salat naon tawaf teh ari tawaf teh diantara ngulilingan Ka'bah anu salami nyata 7 kali. Non sababna disamikeun sareng salat sabab tawaf teh kan diantara menghormati Ka'bah anu aya Hajar Aswadan. Tah kiblat orang saalam dunya teh iwati ka Ka'bah berarti Ka'bah ge eta teh tempat anu suci. Mata didasadaratakeun sareng salat ku para alimul ulama tawaf teh ngan beda na aya perbedaan. Ari tawaf mah meunang nyarita tapi nu alus. Ulah keur tawaf nyaritakeun ngomongkeun batur. Forwas rewos ai mah resep pasi anu naon? Tuh nawar wae sia barang beuli teh sih sakitu meulina misalna mun tukang dagang. Gitu. Mun jeung ibu-ibu sih haraos tawaf kayak misalna teu meunang tawaf bari ngobrol kitu mah. Nah eta ge batal tawafna. Tapi menang nyarios anu saya misalnya
nya nyalos anu sae nyalos anu soleh tiasa kan salat mah batal nyalos anu sae oge gitu teh salat mah tawaf mah teu batal tetapi di antarana disamikeun derajatna sareng naon sareng salat tah tawaf teh dua singkat tas diharamkeun ka jalma anu eta nyata wa masul mushafu jeung haram cenah ka eta jalma nyabak Al-Qur'an kada benten nyabak mawa maca nyabak ukur nyabak kungkul bisa ditingali bisa bari peureum nyabak nah terus mawa dibawa dijingjing maca bisa maca mah bisa dicekel bisa henteu asal dipangmukakeun ku batur eta bedana teh nya nyabak mawa maca tadi dieu diantarana haram nyampana Quran nyampana wungkul ieu mah urang batal wudu atawa teu boga wudu nyampa Al-Qur'an kieu dicampa we teu dibaca teu dibawa ku nyampana wungkul eta haram no sababna Al-Qur'an teh dawuhan Allah tong boroni kan dawuhan Allah urang baheula ning kulanya kana surat ti kabogo alah nukeun ka ditatap diusap geus dibaca tah kamari teh dibuka dibaca deui dibuka dibaca di depan tunah napun angel disarean supaya inget tak kabogo urang baheula eta surat ti kabogo kitu kan ieu surat ti Allah Al-Qur'an dawuhan Allah manya teu dimumule eleh kudu kitu nyabak kungkul teu gaduh wudu hukumna haram nyabak kungkul terus di antarana maca Quran teu gaduh wudu nya tiasa henteu tiasa asal ulah dicabak nya asal ulah dicabak nya Qur'an teh ulah dicabak jeung ulah ditingali cicing we kieu misalna urang Al-Fatihah Qur'an lain Qur'an urang teu gaduh wudu erek maca Al-Fatihah sah henteu sah beusi kieu ieu urang angkat ka hiji daerah aya jelema anu gering urang teu boga wudu rek ngajampe manya rek wudu heula kumaha lamun sumur jauh tah kitu jadi maca Al-Qur'an nya ulah dicabak nya maka di antarana eta sah henteu haram ulah dicabak we eta di antarana singkat waham luhu jeung haram ketika urang teu gaduh wudu atau batal wudu naon cik nyandak atau tadi teh mawa Al-Qur'an contoh kieu aya Al-Qur'an ieu ular goler dihandap ieu sok seren urang bade ngamankeun beusi ka dieu ku batur urang teu gaduh wudu ati-ati omat kajeun misalna urang sok wudu heula atawa kajeun misalna marintahkeun orang lain tapi orang lain memang kudu wudu heula ieu kehati-hatian urang keur ngagungkeun naon Al-Qur'an kumaha cenah dawi mah diceumpal nya ulah dikoeran nya ulah komo gitu mah diceumpal nganggap naon eta kana Al-Qur'an nganggap kotor ampun Gusti dikoeran nganggap naon eta nganggap lolok paeh beunang Al-Qur'an dikoeran gitu yang mana nya urang tetep kedah ngageduhan wudu heula aya mushaf aya Al-Qur'an Al-Qur'an tos disusun eta sebabna Al-Qur'an kumaha cenah lamun nyabak maksudna mushaf teu gaduh wudu nya ieu di hukuman haram teu aya dua kategori aya mushaf teh lembaran kertas salamar mushaf ditulisan ku Al-Qur'an aya anu tina kertas aya anu tina kulit aya anu tina kulit kai jeung kulit hewan nu tos disamak nu tos dirobah disamak teh lain dijieun samak dirobah nya dikulubuh heula disebit buluna eta geuting teh dipikeun dipoekeun matak bedug teu haram da meunang nyamak eta nanaonna kulitna tah kumaha nu tadi teh mushaf lamun eta mushafna lembaranana bohan tina kulit kertas eusina urang karena rek ngarak barokah seperti azimah seperti isim kurang eta mah teu gaduh wudu kitu naon teu gaduh wudu urang teh nyabak isim kengeng teu
kenging. Da urang niatna lain rek maca, tapi urang ngalap barokah dina eta azimah. Urang ngemut Nabi Sulaiman kan dina alina Arab bungkul. Eta diantarana kumaha cenah anu kitu Kang isim jeung azimah urang nyanyanak tapi teu gaduh wudu haram teu anu teu. Bahkan dina ahli hikmah mah teh ieu ku guru teh osok hujang pencegahan awak nya syariatna dah tetep palung nyayat mah nulis guru teh ku Japaron atuh anu satetesna 80.000 nih Japaron dibikeun ka muridna teh nya ieu cenah alap berkahna bisa teu nya bisa dialap berkahna ngan urang tetep ulah mangeran ulahnya mah tapi ngalap barokah mah bisa tong kurang kana Arab kan kertas ka guru ge bisa ngalap barokah mah da sabarana mah bisa model kitu bisa sok. Nah nya eta dua kategori tapi lamun dina mushafna ye tulisan Al-Qur'an sanes isim tulisan Al-Qur'an sanes isim misalna ieu mah misal aya surat Al-Fatihah Yasin sajabana tetep urang teh ulah dicanak ulah jang naon jang ngagungkeun Al-Qur'an dua kumaha cenah lamun Al-Qur'an lamun mushafna urang tetep cenah yang bisa nyanak supaya teu haram ka urangna aya carana aya urang kubritan saeutik contoh urang nyanak Al-Qur'an teu gaduh wudu tapi hayang bisa nyanak Al-Qur'an tawa eta mushaf kumaha cenah carana hijikeun jeung buku-buku biasa tapi niat dina urang sanes niat urang nyanak Al-Qur'an tapi urang niat urang teh nyanak eta buku misalnya ieu Al-Qur'an ieu buku misalnya dikeun tapi kan ulah salah ieu Al-Qur'an ieu buku teu sopan itu mah kudu nama ieu buku ieu Al-Qur'an tanya tah ieu teh ku urang teh ulah diniatan nyanak Al-Qur'an tapi diniatan nyanak buku boleh teu boleh mangga nya ai kitu mah innamal amalu biniatin gitu kan eta jadi diantarana terusna kumaha lamun eta dina Al-Qur'an HP dina HP sok aya Yasin kumaha cenah lamun dina HP seukeun urang kan dina HP mah kan urang teh boga wudu boa henteu kan urang masuk dagangnya osok ka babaturan dina HP teh aya Yasin jeung sajabana urang teh boga wudu berarti kan ieu tulisan Al-Qur'an nya aya dina HP di sasakuana mun cenah eta anu kitu urang teu gaduh wudu haram teu eta mah silahkan nah sababna kan nu tadi teh Qur'an jeung mushaf ieu mah sanes lembaran sanes Quran tetapi lempengan tina elektronik nya ukur gambaran ieu mah diantarana klik kan aya ngasin klik aya ieu mah silakan teu haram dina HP mah sebagian ulama tapi sebagian ulama nih apik pisan fulan selamun urang rek ngagungkeun Al-Qur'an tetep dina HP ge kade sebesi aya Al-Qur'an kababa modal si haram gitu eta ulama anu apik pisan daya tergantung urang berarti tergantung kebutuhan kieu we ieu dina HP abdi terus terang abdi henteu nyimpen surat Yasin surat Al-Mulk surat henteu sanes abdi misalna ngateu menang kan abdi mah henteu kan abdi di mana ieu kulan di mana perlu dina amalan hoream nyanakna Quran sok dina HP klik langsung ngadadak Yasin klik we teks Arab Yasin dengan artinya kebrae langsung tos bare tos rengse we eta tos dihapus deui eta cari aman besi urang pokok misalnya ini kabawa modal tetap haram sebagian para ulama mangga bade nyanak anu wenang jais bade nyanak anu apik bebas bade nyanak anu apik mangga bade nyanak anu wenang bae da ieu mah nu tadi teh sanes Al-Qur'an sanes naon sanes mushaf tetapi alat alternatif elektronik mangga eta mah abdi moal tiasa nyarek kan dua-duana ge cek TPP ante sama Pak Ustad abdi bade aya we cenah Yasin oge ngarah ieu cek abdi mangga misalna cek ini rek dieu mah ngadadak we engke kajeun teuing dihapus deui rek ieu mah mangga eta mah disebatna naon Pak wenang tajeun eta haram ka jalma anu wudu teh sabaraha perkara opat kahiji haram salat
Kadua haram tawaf. Katilu haram nyampana eta Quran. Kaopat haram mawana eta Al-Quran. Mun maca tergantung niat mun niat dikir menang anu head menang tah maca Al-Quran anu ulah dicabak jeung ulah ditempok dikirkeun we. Mun yasinan tuturkeun we rek bisa rek henteu. Gitu kan? Jadi niatna niat dikir teh. Nya mun urang nuju head kan ulah asup ka masjid unggul tetep haram. Mun kamarasa ka pasantren mangga rek miluan hayang amalan cenah rek maca yasin mangga dong ka ulah ka masjid salikna kumaha cenah urang hayang maca yasin nya tuturkeun batur dan nuturkeun sieun kacaletot aku palak bina saet kursi atuh jeung Al-Fatihah nah ada enteng atuh agama mah nya geus bisa ilmuna mah. Nah eta di antarana naon teh nu haram ketika orang batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.